darajat Allahumma ya rafi'ad darajat Allah Kiai maca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallam sabara ulah loba-loba 7 bae sitik amat cenah hayang kene dia 11 Kiai hayang kene 40 hiji Kiai hayang kene enggeus edan sia ke edan Allahumma sholli teu bagus. Assalamualaikum waalaikumsalam Kiai cenah ieu kaganggu kunaon tadina ieu ngawirid waqiah oh mabok waqiah pajore eta jelema mabok waqiah ieu ge jore mabok dalail masa mabok sholawat jeung Quran moal ngamabokeun moal ka jeung kumaha geus jamin pandalail teh sholawat Al-Quran teh kalamullah moal aya anu edan ku maca Quran moal aya nu edan ku maca sholawat edan maca Quran edan maca sholawat eta hayang bae ngeunaheun embung jeung jelema eta edan Quran ari ieu mah edan walah lain Quran dirina kosong teh ngan kebenaran keur maca Quran ulah disalahkeun Quran moal Quran mah moal kuari cenah eta keur ngawirid inro ayatu ada asar eta mah gedean peletna nu dimaksud daripada Quran atuh sia teh itil pelet Quran segitu mahal pakai ngawirid nu bau bohong tah nu nyahoeun mah kajeun teuing itu dalail tinggal dalail lain teu bagus dalail teu cocok jeung dirina begitu dibaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad encan kebel macana teu kebel bebeja Kiai ku ngeunaheun teh awak hararampang atuh pasti hampang nya macana ngan 7 heuh sebab diri siapa baca aya maca dalail mah kudu kontinu poe Jumat poe Sabtu poe Minggu bang awas ya dikutuk ku sahibud dalail mun teu dibaca awas saja lemah nu geus kabiasakeun maca mantak aya 2 tahap dalail teh mun teu dibaca eta lah didoakeun bakalna kadeleuna walah wah weuleuh lantaran aya syarat-syarat jeung kaistiqomahan anu kurang bahaya kos hizib ripai kos hizib nasor sing hade tete kos karar itu termasuk dalail geus ieu mah ringan-ringan bae mun urang neuk hayang sugih maca waqiah teh kudu jeung doa-doana lamun jeung doana ijazah kosong ngaranna aya doana babari teh mah doa kos kitu mah nu penting mah urang mah asal deukes baca waqiah engke ge sugih sorangan ji atuh ulah haju ngadadak kakaraget 3 baca waqiah haju hayang sugih bae tikuari maca na waqiah asal sare baca asal sare ke 5-10 tahun karasa oh jaheung ngeunaheun nah urang teh keur ngaji teh mulia keur ngaji teh nu ngadengekeun lain sakadar jelema bae lantaran ketika didengungkeun ayat-ayat suci Al-Qur'an malaikat ngadengekeun hiji-hijina huruf teh aya timbul malaikat 10 hiji huruf timbul 10 hiji huruf timbul 10 darariuk di dinya urang teh keur ngahiji jeung malaikat wah berarti mulia jasa kunaon tuh hayang gegeraan balik geus nula deuleu wae kajem angel teh ieu kiai ieu sial jasa aing boga janji ji atuh kakak mah kakak bae ka ditu tempat eta tempat ieu carita tempat pan urang jadi lamun urang nyaritakeun hakikat teh kos kitu tah tempat mana kok urang hayang gegeraan aya naon di jerona ketika urang embung ka masjid padahal tempat nu mulia kok urang embung ka masjid aya naon ketika majelis taklim mulia tempat eta teh kok urang embung ka majelis taklim aya naon datang mah datang ke pengajian tapi di handapeun tangkal Ambon we betah didinya aya kuntilanak masalah teh kunti anak bikana tau nyala laki nah aya naon di diri urang ketika aya masjid urang teu betah asup ka masjid aya naon di diri urang ketika geus asup ka masjid hayang gegeraan keluar aya naon di diri urang aya majelis talim kok embung ka majelis aya naon di diri urang ketika geus asup ka majelis talim kok hayang gerak keluar kuari di imah urang boga kamar khusus betah jasa di kamar teh lantaran aya pamajikan urang tempat curhat zahir batin curhat luhur handap tah guari orang boga kamar
tesakeun jangka waktuna 1 tahun 2 tahun ja awal nama orang telah leng-leng ibadah teh kabelah dieu ngeunaheun istiqomah di kamar eta teh bisa tahajud bisa salat hajat kemudian bisa salat duha di kamar eta teh aya kenikmatan di kamar eta teh kunci ke urang kamar ngeunaheun jasa ta eta kamar teh henteu sambarangan di kamar eta nu mantak abuya selalu didinya baik boga kanikmatan data didinya secara zahir malah sapira bangunan kos gitu tapi secara batin didinya aya kanikmatan nyana dibukakeun hijab antara dirina jeung Gusti Allah aya lazat ibadah sabado sedek nulikeun deuk teu sedek nulikeun teu sabado aing mah hingga di dieu bae aing aya nikmat eta tempat teu sembarangan. Nah gitu kene kamar urang ketika kurang dipakai terus ibadah malaikat datang hadam na malaikat ibadah mah terus ka urang ke kadang-kadang ngahudangkeun ka urang geus lila mah urang teh sare ieu geus waktu da ieu jam 2:30 biasa hudang can hudang ke dihudangkeun ku jana tet hudang bareng hudang jija pocong orang tetangga nu paeh teh sial jas moal teh aya hadang urang biasa karasa kurang karasa suku teh dikitu-kitu urang usah sah ulah sieun eta hadam urang terus urang ibadah mantep nah kuari geus maca Quran urang maca Quran teu sakabehna Quran nu ku urang dibaca teh aya lazat henteu aya hiji-hijina ayat nu nikmat ka urang di mana urang maca Quran bari tadabur ketika aya hiji ayat anu menyentuh terserah ku Allah dibukakeun hijabna ayat mana macam-macam kumaha wali Allah bae mungkin bae ketika maca Yasin wal Qur'anil Hakim Allah mere hijab blak di dinya eta ayat teu sembarangan pastinya mengulang lagi ngeunaheun ayat eta teh aya kenikmatan tersendiri batur geus teu nyahoon dibaca ku batur ku kumaha ge sabodo aing ngeunaheun jasa aya anu wa la a'budu alladzi fatarani wa ilaihi turja'un ngeunaheun di dinya teh ta eta bae dibulak-balik bahkan aya hiji waliullah salat eta baca eta nya nama salila hirup eta bae lantaran eta keur dibukakeun hijab geus moal leuwih moal aing moal maca nu naon deui eta bae kajeun ku kumaha ge eta bae ngeuneuh eta bae geus cenah mah aya waliullah anu pas dibukakeun hijabna lazat teh jeung Gusti Allah teh surat hal ataka hadithul ghasyiyah wujuhu yawma idzin khasyiyah amilatun nasibah tasla naran hamiyatan tusqa min ainin aniyah laisa lahum ta'am datang kadinya teh dibukakeun hijab ku Gusti Allah teh geus datang kadinya engke rakaat kadua eta deui engke babacaan unggal pagi bismillahirrahmanirrahim hal ataka hadithul ghasyiyah lantaran ngeunaheun jas engke ge aya nu menta cai ge hal ataka hadithul ghasyiyah atuh manjur lantaran nyana kerasa jeung Allah pan anu nyageurkeun teh Allah sedengkeun nyana boga rasa keur babarengan jeung Allah nyana teh boga rasa eueuh nu aya mah Allah teu kudu dijampean fuh hah eta cai nyeri beuteung fuh hah tanyakeun kumaha eta paeh teh apa baca keur paeh tah eta lagos kitu terus be ayat-ayat nah babacaan nu mana anu nikmat engke dibere urang zikir sesuai jeung petunjuk guru awas tarik napas la ilaha illallah tarik la ilaha terus kadituna la ilaha illallah pan zikir teh endek lalaunan teh hartina mah endek teu gancang-gancang la ilaha illallah lalaunan sorangan la ilaha illallah
engke beda zikir nu geus dimuraqabahan jeung ditapakuran mah ketika maca la ilaha illallah teu aya pangeran nu wajib disembah Allah naik, teu aya nu dimaksud inggal ti Allah naik deui, eueuh nu dituju kecuali Allah. Eta teh geus ngumpul sagala rupa dikencengkeun kan la ilaha illallah, ulah di eraban hakna lamun kenceng mah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kurang dek cepet mah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Engke aya ngeunaheun teng ngeunaheun jam sabaraha pernah ngeunaheun keur zikir nu mana pernah ngeunaheun. Aya zikir lambat diberengeun bakal lambat bae kana jelema. Artina lolobana lambat bae. Aya nu diberengeunahna teh keur kenceng bakal kenceng lolobana zikir teh eta. Urang mah lambat teu ngeunaheun kenceng teu ngeunaheun. Emang urang mah kos kitu. Nah, aya jelema dibere lambat jam sabaraha. Kadang-kadang teh nya nama zikir teh jam 11:30 mandi ngala wudu. Langsung cicing diuk sigrep kunci. Jam 11:30 berang. Saat batur macem-macem di pasar, di kantor, di jalan, nu kempes ban segala macam. Wah, geus macem-macem lah jam setengah. Nya nama di kamar sorangan la ilaha illallah, la pepegatan jeung alam sekitar. Nya keur jeung Allah. Kok jam sakitu sih? Pernah menepukan jam sekitu teh keindahan, kenikmatan akan diulang lagi jam sakitu aing mah teh pernah manggih. Ngeunaheun amat zikir teh kos kitu. Kunyana waktu diberengeunna ku Allah teh diberengeunna kumaha silana? Kumaha sikapna, kumaha cara dikira bakal ngulang sorangan nyana bakal ngulang sorangan geus pernah dipanggihan kunyana seperti eta jeung batur bakal lain deui kangeunahanana masarua ngan beda tingkahna atuh salah teh mah kos kitu mah si ieu mah jeung sakitu diberengeunna mengulangi deui diukna kos kitu carana kos kieu si itu mah lain keur ngeunaheun teh tengah peuting diukna kitu-kitu aya nu ngeunaheun bari nangtung zikir teh bari nangtung zikir teh pernah dibere ku Gusti Allah. Aya hiji waliullah kieu keur ngobrol beta jeung jelema dibere taufekna ge harita ku Gusti Allah tak we ka jero hatena teh ai sia ngobrol jeung makhluk ai aing tilok husu ai ka aing mah sia jeung makhluk husu amat keur ngobrol kitu tah dibere aja heueuh nya pepegatan langsung tah harita keneh keur jeung tamu-tamunya nanyana eta engke terulang deh kitu bae aya kangeunahan waktu diuk di dinya teh nikmat neuk aya tamu deuk eueuh geus bae diuk bae di dinya nya mentak sia tah geus aya jelema nu diuk bae kos kitu teh bari ngabaso sia eta keur ngeunaheun eta jeung eta lah terserah dirina masing-masing nu pernah dibere ku Allah keur kumaha mentak aya jelema ieu guguru sageusna guguru tarekat maksudna teu bisa nyana kholwah teu bisa hese amat ya kholwah teh lantaran nyana berkecimpung di yayasan teu bisa atuh lantaran setahun 2 tahun 3 tahun teu bisa Allah mere penyakit stroke teu bisa leumpang ku ari nyana di kamar bae sakjadana aing mah ieu diobatan moal diurut moal endek ibadah bae ka Allah lantaran sakalian boga ti guru lah geus bae kholwah bae nya terus bae bisa ya kacai mah sorangan ngarayap-rayap geus anak-anakna kabeh dek mau ka rumah sakit moal abang mah geus kumaha Allah bae dek anu ngurut ente terus bae nya zikir bae selama 7 tahun aya nikmat ngeunaheun amat ti horeganan Masya Allah Gusti tambah deui panyakit abdi Gusti panyakit tambah deui ku ngeunaheun di jero panyakit horegan aya kanikmatan saat jana dibere stroke dipake zikir ka Gusti Allah mukakeun hijab antara dirina jeung Gusti Allah secara lahiriah pamajikan jeung anak dedeuheun jeung nyaheun hayangeun mawa ka rumah sakit tapi di satu lain nyana ngadoa ka Allah Gusti tambah penyakit abdi sebab ngeunaheun biasa meureun mun ditambah penyakit tambah eunah ka Gusti ji atuh kumaha deui teh rahasia pribadi teh urang boga pamajikan hideung tapi ngeunaheun kada hate nya pendek nya hideung cak kabehan teh cak dulur-dulurna pegapkeun sia mah jak kasep jak sugih aing siap deui neangan deui he teu ngeunah
rupanya orang pira tapi rasanya itu pribadi itu gitu ini kumaha tuh atau tuh bisa dikitu-kitu can pugun gelis can pugun nun molek dan lain sebagainya bisa ngahibur dirina tapi ieu mah geus jelas hideung nyungir pendek beke tapi kok ngeunaheun ka hate kumaha ngeunaheun anak ketika nyanenek mandi dibawakeun anduk ketika manehanana isuk-isuk hayang kopi apa hayang susu dibawakeun ketika dek mamana sendal dan lain sebagainya ketika dek sare keke di kepangebutankeun heula ketika dek sare keke pamencetankeun heula ketika servisna pohara iya teh mah biasa ninggalkeun anak kan nu kieu bae masyaallah kutang geus ngabeldeh ti heula kadang-kadang jeung nu geulis mah muka kutang ge angel datang ka turun deui temperatur aduh Gusti Allah ji atuh hideung tinggal hideung aya nyana senangin agung geus mantap kolot mah hebat mah sia bahagia jeung pamajikan sia alhamdulillah geus abah mah ngadoakeun bae padahal hate abahna mah teu reseupeun ka awewe eta maksudna teu saimbang amat sia mah jak kasep kos bapana waduh tapi ternyata boga iya atuh geus jodohnya terhibur atuh geus ulah sok ajul dihihileudan ieu mah dihihileudan aing aja nyeureus ieu teu sregep asana lah kawinkeun bae ku abah ja aya keneh loba keneh eta mah geus tinggalkeun we teu jadikeun nu kadua katilu abek kolot blon eta kolot atuh pugu batur geus terhibur jiran atuh geus nah ieu hiburan hate engke dibere ku Allah tanda hiburan karomah ngaranna setiap jelema bersyariat bagus engke kadeuleuk ku batur teh wah hebat amat salatna lain rapih ketika ditorekat engke bakal kadeuleuk andiutna jeung hilimna ketika engke jadi wali dibere karomah jangan hibur dirina bahwa dirina diangkat jadi wali dihibur ku Gusti Allah karomah teh hiburan kos para nabi dibere mujizat dihibur ku Gusti Allah hiburan para nabi, para rasul diberi mujizat, hiburan para wali diberi karomah. Kumata diantarana mundahar gembul teh subuh-subuh. Eta karomah eta. Campur genderuwo. Macam-macam karomah nu dibikeun ka para wali hanya dirina lah nu ngarasakeun makin dibere karomah dihibur ku Gusti Allah makin tambah keyakinanna ijah makin loba karomah makin embung nyana ngadoakeun Gusti cabut karomah abdi cukup abdi mah teu kudu dihibur ku karomah abdi mah abdi bae kanyahoan ku Gusti ulah aya nu nyahoan boro batur pamajikan jeung anak ge kapangkat abdi ulah Gusti cukup abdi bae jeung Gusti cabut karomah embungeun teh dibere karomah teh wali asli mah aya urang mah teh tuh aing teh terek ditawar tah ha eta can sakumaha encan sakumaha eta golok sakitu pojeunna bedil ka aingkeun aing mah ngebul ajo bae jadi tembong-tembong eta mah karomah cisoka eta mah kos kitu mah tah mah nangawirid atawa make pelor jeung cau Ambon aja diangsurkeun ka luhak tahan kapacirit saeutik tah sunggunan tah mah kos kitu mah nu boga karomah make ketika haji wali mah dibere bae ku Allah pasti tah mah geus dibere bae geus aya bae engke jih nyana ge tercegang kok kitu kok kitu menta ka Gusti ulah Gusti jadinya nama lamun ditoler-toler ku masyarakat teu dianggap jelema nuhun alhamdulillah teu kanyahoan ketika aya jelema henteu nanya kanya alhamdulillah ketika nanya mananya bae tapi henteu ngahormat alhamdulillah rabbil alamin aing teu kanyahoan ku Gusti Allah tah eta bungaheun nya mah aya urang mah lain budak kapangijieun aing nanyana mamang bae pan aing kiai goblok teu budak oh teu budak aing kiai sia kunon mang haji deh puyang aing mah kasia tah itu kapanggih di jalan sasalaman kos babaturan aing teh hayang kapanggih jeung saya teh kunon kadahanan cium tangan mah tuh ieu mah kos salaman kos kitu bae resep aing mah bejakeun cium tangan kitu eta mah kiai Golkar tah kos kitu mah
jelema anu deket ka Allah makin teu kanyahoan ku batur, makin teu dihormat alhamdulillah, makin teu disebut alhamdulillah rabbil alamin, makin ditoler-toler alhamdulillah. Geus ngobrolna ge jeung budak hayu, jeung kolot hayu, jeung nini-nini hayu komo, jeung rangdang orang madoy. Eueuh jarak sebab naon geus teu kadeuleuan manusa, nu kadeuleu eta adalah hamba Allah aya Allahan. Geus ka Allah. Nah, kuari geus tina babacaan wa kadzalika tafdilul azkar bihadzal makna wa tafdilu ba'dus shalah 'alan nabi. Zikir-zikir nu mana anu ngeunaheun di dinya aya keutamaan. Doa nu mana nu ngeunaheun ka dirina, babacaan nu mana nu ngeunaheun ka dirina, shalawat nu mana nu ngeunaheun ka dirina. Aya jelema dibere dalail ku hiji kiai. Bebejala ka kiai hakikat, mama ulah abdi geus ijazah dalail di kiai anu haju kuari dibaca bae ku abdi asana teu ngareunana ulah dibaca ku sia ulah cak mama ulah ini cenah geus ijazah makana ijazahna ijazah wajib kajib ijazah wajib tinggalkeun edan sia maca dalail teh lain nikmat malah puyeng atuh tinggalkeun haju kudu baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina eta bae sia mah lantaran percaya aja kiai hakikat, tinggalkanlah dalail kuari dibaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nanya deui ka guruna, ka guru hakikat teh anu dianggap hebat kiai maca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina sabaraha ulah loba-loba 7 bae sitik amat cenah hayang keneh ge 11 kiai hayang keneh 40 hiji kiai hayang kena enggeus edan sia ke edan Allahumma sholli teu bagus. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kiai cenah ieu kaganggu kunaon tadina ieu ngawirid waqiah, oh mabok waqiah pajore eta jelema mabok waqiah ieu ge jore mabok dalail masa mabok sholawat jeung Quran moal ngamabokeun moal ka jeung kumaha geus jamin pandalail teh sholawat Al-Quran teh kalamullah moal aya anu edan ku maca Quran moal aya anu edan ku maca sholawat edan maca Quran edan maca sholawat eta hayang bae ngeunaheun embung jeung jelema eta edan Quran ari ieu mah edan walah waweuleuh lain Quran dirina kosong teh ngan kebenaran keur maca Quran ulah disalahkeun Quran moal Quran mah moal kuari cenah eta keur ngawirid in ra'aitu ada asar eta mah gedean pelet anu dimaksud daripada Quran atuh sia teh itil di pelet ih Quran sakitu mahal pake ngawirid nu bau bohong tah nu nyahoeun mah kajeun teuing itu dalail tinggal dalail lain teu bagus dalail teu cocok jeung dirina. Begitu dibaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad encan kebel macana teu kebel bebeja kiai ku ngeunaheun teh awak hararampang atuh pasti hampang nya macan nangan 7 heuh sebab diri siapa cara aya maca dalail mah kudu kontinu poe Jumat poe Sabtu poe Minggu bang awas ya dikutuk ku sahibud dalail mun teu dibaca awas saja lo manungis biasakan macam mantak ayat 2 tahap dalail teh mun teu dibaca eta lah didoakeun bakalna kadeleuna walah wah weuleuh lantaran aya syarat-syarat jeung kaistiqomahan anu kurang bahaya kos hizib ripai kos hizib nasor sing hade teh kos karar itu termasuk dalail geus ieu mah ringan-ringan bae mun urang deuk hayang sugih maca waqiah teh kudu jeung doa-doana lamun jeung doana ijazah kosong ngaranna aya doana babari teh doa kos kitu mah nu penting mah urang mah asal deukes baca waqiah engke ge sugih sorangan ji atuh ulah haju ngadadak kakaraget 3 baca waqiah haju hayang sugih bae ti kuari macana waqiah salna sare baca salna sare engke 5 10 tahun karasa oh jaheung ngeunaheun nikmat jasa mantep mun dagang maju dagangna mun tani maju tanina atawa urang kumaha ge dijamin bae geus ku Allah eta urang teh istiqomahna nah ieu wirid sholawat nu mana nu ngeunaheun ka urang ketika urang ngeunaheun di dinyalah aya keunggulan geus
Ieu awak urang wadah, masjid wadah, gunung-gunung itu wadah, waktu ge wadah, wiridan ge wadah kamulyaan jeung darajat urang, di mana urang keur pasna eta di dinya keur dibere kanikmatan. Urang ayeuna wirid. Kapasrahan urang ka Allah. Masrahkeun diri ka Allah, wiridna teu hayang nanaon, ketika mata ceuli irung dipasrahkeun ka Gusti Allah, asa lain urang, asa Allah bae, urang teh asa didieukeun dilempangkeun, asa urang dikicupkeun didengekeun ku Allah, engke bakal dibere ngeunaheun ku Allah tret. Poho ngeunaheun zikir ge la ilaha illallah, asa di mana? Nikmat, gan eta hayang terulang deui hese. Hese kapasrahan urang nu pol di nolkeun sama sekali, nolkeun diri urang teu sambarangan. Mentak ge berangkat deui tah nya ngadoa ka Gusti kon teu terlalu dibere, henteu terus dibere. Cak Allah aing ngresep ka sia mun cara ngorandang mangorandang. Hiji waliullah ke sabulan dibere, sabulan teu sabulan dibere sakali, ke sabulan dibere sakali, ge sabulan ngan dibere sakali kanikmatan. Nyana bebeja ka Gusti, ketika dibere kanikmatan unjukkan Gusti kok abdi diberena sabulan sakali. Cak Gusti mun cak bahasa urang ilham aing resep ka sia mun cara ngorandang mangorandang tak ka aing neuleukeun ngorandang sia aing resep. Mun cara naik mah morosot deui, naik deui morosot teh tak aing ku sia aing neuleukeun sia naik morosot resep. Tah eta geus kitu teh resep biasa tah. Urang lamun boga kabogoh tah urang teh ayeuna nyili bae kabogoh urang neangan tah urang teh ku diteanganana resep. Waduh neangan ka unggal jelema nyanana nyumput bae neangan ka dieu tah eta teh indah jasa. Waduh asa jadi raja koang-koang. Diteangan tah aing teh resep diteanganana ku sia asa bener aing teh ieu teh dipake dade dipake kanya asa jadi mutiara. Lamun urang bobogohan boga bogoh urang teh neangan kesel urang. Cina bogoh pan teu neangan heran aing mah. Berarti ieu mah wah kamu plase ieu mah ieu. Asana cinta monyet ieu mah ieu. Ih lain cenah cinta kebo. Kitulah mun urang dibanding-banding moal aya geus dah nyaritakeun hakikat. Ayeuna ku urang dicontohan ka kahirupan urang teu beda. Ngan hanya sekedar supaya kaharti bae kitu jeung kitu tah. Allah teh nu mantak aya 40 ilham nu dibukukeun ku Tuan Syekh Abdul Qadir. Lamun Kangjeng Nabi mah mukjizat Quran bentukna, mun Tuan Syekh Abdul Qadir mah ilham dikitabkeun. Aya tek-tekna tah kula keur bisa ilham jeung Gusti Allah anu dibere ilham ku Gusti Allah anu aya kitabna. Nah etalah para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala seakan nyana ngobrol jeung Gusti Allah. Nah kitulah keunggulan tempat, kitulah keunggulan zikir, kitulah keunggulan maca sholawat. Nu penting urang sing loba zikir, loba babacaan ka Gusti, loba maca sholawat ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Babul hali wallahu a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau goba anhul kalb, lamun gaib, lamun ilang anhu saking wong opo al kalbu asu. Wasaidulan buronane summa wajadahu mayitan gari-garina muyasi wong huyang usaid mayitan halai isdep mayitan halai isdep harumah kaharam ya sayyid wa in jarahu lalamun atuan ya kalbu ing sayyid wa gobalan ilang ya sayyid
mawajadahu gari-gari namu yasiwong uing usaid mayitana lemati haruma maka haram ya suaid al-azhari ing dalam pungguh kaul azhar fil azhari ing dalam pungguh kaul azhar. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, teu rasa waktu teh sanajan bari jeung loba pemandangan anu urang embung, pagawean nu teu akur jeung urang, tingkah anu teu akur jeung nafsu urang, tapi terus bae karasana ieu cepet waktu teh. Padahal mah aya gempa, aya banjir, angin beliung, termasuk kuari aya virus corona. Atuh sebodoh bahasa batur ieu corona corolla urang baca corona teh nyaho corolla teh gableng nu jelas mah virus sakumaha nu geus dicaritakeun bahwa virus eta teh adalah virus dina kimia. Seperti itulah kuari ke merabat terus di Cina. Berita maka karat 2500 nu paeh we tajalah komunis ye. Oh, sapoena kuari tambahan 300 berpadahal boh luar biasa loba ngan ayeuna ditutup beritaan. Aya modelan tapi lantaran orang Islam mah teu kena virus, jadi nyana sanajan can asup Islam milu salat. Abeh teu kena virus. Syahadat encan tapi nyana salat aja, salat teh ngarep ka mana bae. Ku embung-embungna paeh sarua horengna dan agama batur ge embung paeh. Kristen embung paeh, Yahudi embung paeh, Katolik embung paeh, Konghucu, Hindu, termasuk komunis ge anu teu ngabogaan pangeran. Sarua embung paeh. Padahal waktu teu boga pangeran ieu jangan mah teu geus paeh teh geus. Ai Kristen mah rada deres keneh jangan mah. Ulah ditekadkeun Kristen teh lain kafir sih aja ulah sok babawa. Urang mah ngaji. Wajen teuing kiai, kajen ustad, kajen teuing ilmuwan ngomong sama-sama bagus dia menuhankan kepada Tuhan. Geus tekadkeun kafir titik geus. Urang mah nu ngaji mah geus kitu tah ulah sok aju ka babawa ka TV. Geus teu ngaji bae. Salian agama aing kafir titik geus. Ulah loba omong. Beres sia ditimbangna goyang sia timbangan. Warara sejasa ngaji ongkoh. Kakula aya nu ngomong itu kiai kalau dengerin bagus katanya Kristen juga kayaknya bener juga. Goblok sia. Pilok ngaji meureunana. Ye, nu sok ngaji mah ulah kitu. Selain daripada agama Islam kafir titik. Wah make koma-koma. Beres sanajan tilok salat. Ngomongna tilok salat. Ya, pokoknya salian ti Islam kafir. Enggak, saya mah keyakinan aing. Saya sok salat tilok. Beres, tapi selamat enggak di akhirat.
ulah sok aya bimbang-bimbang ku hari mah loba ilmuwan loba profesor ngararambang je cek ulah ngomong dina akidah lah puluh ya play kos gitu mah enggeus jadi giring ge puluh ya play ulah urang mah geus ngan ulah loba omong ieu mah keur ngaji mah geus salian agama Islam kafir sanajan diulah-ulah jangan ngatain kafir sembarangan henteu aing mah kafir bae beres geus keyakinan aing mah salian di agama aing kafir sabodo sia mun geus indit sia ka ditu beres kan jadi teger kadang ulah puluh ya pelaya ulah tak eta akidah jadi akidah mah teu menang puluh ya pelaya kecuali dek nebak jahe lain deh itu waduh itu teh mangga-mangga bae aya itu jangkung biritna leutik aya itu gede biritna pendek kemana ya ingat tuh kabeh bae beuli ku sia tah sekali deui akidah mah ulah sok puluh ya pelaya geus tekadkeun salian agama Islam kafir beres tumunang di Indonesia ngomong ke saya urusan sia aing mah aing hasil ngaji aing mah loba omong ieu mah urusan jang aing beres geus los ya ka ditu leg-leg ku sia tah keyakinan sia aing mah aing bae selesai kan ngeunah mantap kahiji perputaran waktu teh teu karasa ternyata horeng urang geus aya di penghujung bulan Jumadil Akhir utang hitung tanggal hiji Rajabna jatuh pada hari Selasa 10 derajat luhur poe Salasa ku hari Minggu Senin Salasa tah eueuh nanaon di bulan Rajab eueuh kakuduan eueuh kamistian ti Gusti Allah eueuh ngan ngabejaan be tanggal hiji Rajab adalah poe Salasa sakitu doang di jero bulan Rajab baheula 14 abad anu silam aya kajadian terhadap junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakni Isra wal Mi'raj beuh kejadian anu hese dicaritakeun kejadian anu hese kurang di pikiranana sebab eta mangalengkah tina alam kasat atuh hese nyaritakeun pindah alam kejadianana di jero bulan Rajab mantap bulan Rajab teh disebut Syahrullah kerwa Syaban Syahri cakangjing bulan kula ke Ramadan Syahru ummati jadi orang menghadapi bulan Allah Syahru julukan anak Kiai lamun hayang rada ngabersihan awak di bulan Rajab kumaha ibadahna oh ngunci maneh di jero kamar ulah keluar dahar ulah minum ulah mandi ulah moal kudu sabulan 3 poe ge buka awang geus innalillahi ngabersihan awak lain kudu di bulan Rajab bae terus unggal bulan unggal minggu unggal poe
ngabersihan awak mah sakadar ngabersihan kotor zahir mah gampang. Kena tai kotok rinso. Kena kotoran-kotoran umbah gampang mah. Tapi nu hese ge ieu ngabersihan batin, ngabersihan nafsu. Ya Allah ya Rabb. Ya hese lagi lain hese beneran. Urang cicing dihareupeun imah atawa di sisi jalan. Haju nempo awewe susuna rada gede. Kan? Tuh. Muka deh saeutik luhurna. Ya Allah, ya Rabb. Putih deh. Aduh, denok deh. Ta eta nu boga susunya anak kunaon ari nu endut-endutan hate Haji Pendi pan goblok. Susu batur tapi nyut-nyutan hate urang. Tah eta ngaranna nafsu. Oh. Tuh kan batur nu boga susu, batur nu mamawa susu, batur nu ngurusan susu, urang anu endut-endutan. Eta nafsu tah ngaranna tah. Hajinya nukang, lempang, eplok cendol. Masya Allah baik ya mah. Tah, nyana nu lempang, urang anu napas ngos-ngosan. Tah, eta nafsu ngaranna nu pas kitu. Hayang nyaho ta jahe. Tah, ngabersihan eta nu ngabersihan eta tanu hese supaya lamun aya awewe rek listrik henteu liwat di hareupeun urang okos kadal liwat biasa bae nyana lempang eplok cendol biasa bae tah supaya datang ka dinya tah hirup teh urang keur cicing di hareupeun imah atawa di sisi jalan aya mobil beuh herang lampuna nongtot waduh ieu beda jeung LGX ieu mah ya LGX mah BPKB-an Masya Allah tinggal dibawa ka Madura betimbang ieu makan bagus kurang teh timbul sepamat sekurang sebarang duit data mobil ya Allah tah mobil du liwat hate urang nu ngerenyed eta nafsu kitu eta mah nafsu mah Masya Allah karim urang keur liwat aya jelema aju nyana liwat barang liwat ka urang ngajebian nyiduh deui tih urang marah eta nafsu teu puguh teu karuh mun dijabar-jabarkeun sakumaha penjabaran ulama-ulama ahli batin nafsu teh ambalayah mantak diatur miceuna nafsu tina ria tina ujug tidak takabur aya aturan-aturanana hiji-hiji sanapsu etalah ngaranna toriko taha ieu nafsu-nafsu urang lamun henteu diarahan atuh moal aya ngilaheun ibadah urang makan ku nafsu kaajak ku batur
ibadah urang maku sebab hajuna berjamaah urang osok ditarungguan ku jelema hebat jasa ngarasa urang hebat nafsu ibadah teh urang teh osok aya anu nararanya urang di ka masjid teh senang perasaan nafsu wah ibadah teh penting betul lah jelema sorangan tahajud jam 2 maca sholawat sugan warung ye rada maju nafsu ieu teh kulantaran lalajangan bae hayang boga pamajikan teh urang ngawirid bae ka Allah itu ada asyara kaukaba eta mah nafsu jurig malah mantap tah nafsu teu diarahan kumaha orang dakwah Islamiyah bae atuh di bulan Maulid bulan Rajab abah syiar teh luhur atuh mangga bae tapi lamun teh dibere amplop harus ngajang hilek nafsu wah kesambalaya nyebut kiai bagi hareudang goblok sia teh pan aing geus kebal jadi kiai urang ju mamang bae mamang sia menanya ka aing teh mang haji dia mang haji kos tukang toge bae kiai atuh nafsu hayang dikiaikeun eta urang mun dijabarkeun ambalaya ya Allah ya Rabbi nafsu asli na ruh urang makan ti Allah wadafaqtu fihim min ruhi teh hayang dikitu-kitu hiji we hayangna ka Allah kalbu urang teh kalbu urang ieu kudu dibersihan sebab cek Allah moal aya nu mahi deuk muateun aing langit 7 lapis langit bumi 7 lapis bumi moal mahi deuk muateun aing cek Gusti Allah kecuali di qalbul mukmin di hati orang mukmin hati orang mukmin mah bisa ngasupkeun rasa lain Allah na rasa Allah asup ka maha agungan Allah maha kawasa Allah maha kersa Allah jeung maha sagala-galana Allah karasa rasa karasa aya Gusti teh Allah aya di qalbu urang nu badak khusus salat lantaran karasa aya Allah karasa lain Allah na aya di qalbu urang rarasaan kos urang bogoh ka hiji awewe urang Cikupa ngaranna Sarwiti tah eta teh kan karasa atuh Sarwiti mah di Cikupa ngan rarasaan di dieu aya aduh masyaallah udang hees ge langsung wit di mana di kau tah eta rasa ya nah hayang supaya karasa kehadiran Gusti Allah teh ieu urang ngararaji kieu digerakkeun ku Gusti Allah ngaji teh ieu teh nang Allah deuk diwauhkeun ka Allah ku Allah bentak tenang ngajina geneangan tempat anu kira-kira bakal teu kanyahoan ku batur bari ngaroko bae di luar wah lain ngaji teh mah kos kitu menyayomkeun guru. Los guru gocoprak bae aing ngaroko sia-sia. Cak nu ngaroko sia, tuh mah sia mah sial. Nah, ieu nafsu. Lamun eueuh nafsu nafsu nafsul ammaratu bisu nafsul lawamah aya nafsul kamilah nafsul mardiyah nafsul radiyah eta hiber cara Kangjeng Nabi minal masjidil haram ilal masjidil aqsa hiber pindah alam kulantaran urang mah kuari resep kena dahar alam dahar resep kena nginum alam nginum resep kena awewe atuh alam tidur
alam iya bae urang wa taala mun geus eueuh karesep minimal 50% bae kurang karesep terhadap duniawi hampang awak dibawa ibadahna hampang nyelecep bae sebab perasaanan geus atuh diatur cara daharna ulah barang haram barang subhat ulah asal ngeunah bae barang nginumna gitu keneh pakaian gitu keneh geus lamun hayang ngeunaheun ibadah hiji duit pamere ti pamarentah ulah didahar kiai bae manu lain kiai masa bodoh kana neraka ge tuh BHS du menang di pamarentah ulah mun hayang ngeunah cenah haram ge ulah nyaritakeun haram ulah ya tuh kudu puguh dalilna dengekeun ku dengkul sia ngajina dik dipagahan sia menorolang bae moal bisa-bisa tuh tolol parangsan henteu cenah nyaho dalilna geus teu kudu make dalil capek dalil capek kiai nu sok ngadalil bae tilok us-us salatna kiai nu sok haju main dulal dalil bae kukula mah tilok diladenan kudung-kudung jamu-jamu mah gedeng-gedeng jamu-jamu ji cak nya pasaran meureun ha ini mah mun hayang nyaho tah kos kitu ulah didahar ulah nyaritakeun haram ulah da pamarentah ge kuari aya nu hebat nyanda diuk di pemerintahan tapi tilok ngadahar duit di negara aya boleh bejakeun kuari aya nyana diuk da di pemerintahan ngora keneh mangani tapi tilok ngadahar duit pemerintah bajuna ge menang sorangan we kadeul bersinar sangkilang diuk di pemerintah nyana mah deuk ngatur-ngatur negara urang anu teu ngatur nagara endahan mentaan bae je eta teh mah goblok bin tolol bin bolon kiai deui teh aya deui kuarege kiai ya Allah ya Rabb ieu mah lamun aya ngeunah lah cenah kiai moal wakaya ngeunah nu sabodo sia eta nafsu hiber gambaran hiber Kangjeng Isra Mi'raj urang hiber perasaan kage ka Gusti Allah tah eta di bulan Rajab syahrullah urang ngabersihan nafsu carana kiai kumaha lah puasa ulah datang ka sabulan puasa Rajab mah besi saliru jeung Ramadan ulah sabaraha poe kiai 27 poe atawa 35 poe tidak milih dai ulah sok ngomong sia endek atuh henteu ngomong mah ngocopra 27 poe atawa 35 dek milih mana tah awas ya mun teu burut ya ya Allah ya Rabb ya jadi ulah sabulan sebab besi saliru jeung puasa Ramadan 27 bae atau liwat 30 mangga kumaha urang dek milihna bae mangga ulah aya unsurna geus bae niat puasa sunah ngabersihan nafsu beres sugan we urang di bulan Rajab bisa malarek raj kabeh raja naik maksudna Isra mah lempang teu penting aya Mi'raj mah naik geus urang lamun geus puasa mah sugan unggal peuting bisa naik siapa juga halal arti heran mah Mi'raj ngaranna tah aduh kiai cenah aing ngaran 27 mah pan gua mah sibuk
sibuk ya kula mah grepan usaha waduh tuh kudu puasa marido Allah hayang tapi pan ieu lalakona atuh kula mah pan di pasar aya ridho Allah mah tuh hayang ulah 27 cukup 20 hiji bae tah deres tah 20 hiji waduh kene asana cenah kiai 20 hiji mah pan teu mah bawa tuh kudu santri ustad kiai 20 hiji mah tuh kula mah pan bawa tuh mangkaning kan ka toko kadang-kadang ka tuh lah tuh ngaran-ngaran ngantor nah ieu mah teu kuat asa 20 hiji mah geus atuh turun saya ulah 20 hiji 15 poe ujungna moal puasa ya budak ya ujungna moal puasa ya budak ya tataja waduh deui kan waduh ya itu kan bener asalnya jenah 15 somol kuat kiai kesibukan Masya Allah ngaran-ngaran lah tuh korek-korecok pada teh usaha bareng pemajikan di imah jeung keluarga usaha tuh kieu capek kula mah tah ulah 15 sebagai ulah tuh 9 turun ujungna moal 5 budak ya masih waduh kene waduh kiai 9 mah teu mah beuh ulah tuh kiu-kiu pan teh mah kiai waduh ulah 9 cenah tuh kiai geus 17 minggu berarti sia tah masih waduh kene beuh cenah kiai kula kan ngojek lah atuh isa minggu mah teu geus jang sia mah 3 poe tah 3 poe bangga sedang Salasa Rebo Kemis bisa kene cenah kieu tuh kan siapa ieu budak ujung mah moal geus atuh jang sia mah ku sibuk-sibukna sapoe we poe Salasa tah deres kiai lamun setengah poe bisa dah setengah poe Masya Allah iya mah budak pohara amat sih tah jadi minimal matu sapoe sakuatna ngan kanu karolot kula mah ya kanu karolot besi teu kapanggih di jeung bulan Rajab kanu kolot nu umurna geus 60 70 80 na ieu mah nu kolot besi teka kapanggih deui jeung bulan Rajab wayahna kuatkeun datang ka 27 jang nu kolot bae nu kolot besi teka panggih deui jeung bulan Rajab besi panasaran 27 poe jang nu ngora mumpung ngora ulah diliwatkeun kesempatan mumpung ngora keneh mujuna keur gagah nah ieu 27 poe nu ngora 50 40 tahun 30 tahun eta ngaranna ngora nu pemuda keneh mumpung masih keneh ngora muda mimitian geura ibadah ka Gusti Allah paling hebat sabun qalbuhu mu'allaqun bil masajid budak ngora anu hatena nyantel ka masjid budak ngora sabun budak ngora anu selalu ibadah ka Gusti Allah cacakan ngora keneh geus bisa ibadah ka Gusti Allah anu bakal yuzilluhumullahu yauma la zilla illa zilluh sab'atun yuzilluhumullahu yauma la zilla illa zilluh 7 golongan manusia nu bakal ditiungan ku tiung Allah aras jaga di yaumul kiamah al imamul adil salah sahijina budak ngora anu bisa ibadah ka Gusti Allah cacakan ngora keneh geus daek ibadah geus teh mah maot bakal ditiungan ku aras Allah. Ya Allah ya Rabbi ulah haji urang aing mengorak keneh lah saja mengkolot bae lain kitu ayo
berpacu dalam melodi urang. Melodi nah itu majaz bimana ibadah berpacu urang dalam ibadah ka Gusti Allah nu kolot besi teu kapanggih deui jeung Rajab ngora keneh mumpung gagah budak ngora mimitian gerage ka Gusti Allah anak urang anu budak kereh ge ajak eta teh tarap ngejah mun carat ngaji mah ceng ayo urang puasa ceng Rajab kamari abah tas gaji di Cilongok oh ayo bah ayo puasa wow masya Allah anak nama datang ke maghrib bapak nanti ngecak anak na bapak munafik nih ngajak puasa saya mau puasa bapak mah kagak iya dah udah urang ulah sok kajung marah ke anak eleh ku anak marah iya deh terusin aja bapak emang dari dulu bapak mau munafik ya kari nah geus lempengkeun hate urang ngan aya puasa sunah mah kieu beda jeung puasa wajib puasa Ramadan mah paten niatna kudu peuting bae ketika kaberangan terjadi tapi puasa sunah mah besi poho doang mah besi poho puasa sunah mah menang misalnya urang malam Salasa geus siap dek puasa tapi teu niat nu mantak haju teu niat saur ge teu hudang na ge jam 7 geus ada istiqomah emang tadi jam 7 ya saya na barang budak teh ya Allah boro-boro niat puasa jatuh subuh nage kodoan ya Allah ya Rabb ngeslah Allah iya tinggal narima bebau budak babari amat ngomong atuh jalan lain ku Allah mah ge moal nang Allah bang geus meureun karunya mana ge Allah ka aing dibere nikmat hees aing sanajan kodoan ja aya ieu babna babari teh budak ngomongnya hasil ngaji teh dipake kos kitu bisaan da budak teh ulah beungeung muridkeun ka batur gas kuari mah tuh geus geunaheun nya mandi salat subuh kodoan barang dieu teh jam 8 can ngadarna naon ieu mah can ngadarna je tanggal 1 Rajab geus aing mah puasa jam 8 niat teu salah niat kaula puasa sing iki dina tanggal 1 Rajab abet teu kahartieun ku pamajikan karena naonan geus mah urusan jeung Allah make bahasa Jawa aing niat kaula puasa Rajab di poe jadi geus niat jam 8 jam 9 masalah jam 10 masalah asal can ngadarna naon jadi babari puasa sunah lamun kieu mah ya isuk kurang geus aya nu mawakeun wuduk masyaallah poe mah poe caritan langsung ngawudu bahkan aya kupat disikat deui wuduk di dahar kupat disikat beres teh ngopi ngarokok deui set barang geus beres ngarokok teh tah neuleuh jamnya nah jam 9 masyaallah orang tanggal 1 Rajab geus aing niat puasa ku puasa teh geus jebeg goblok teh batu atuh babari puasa kos kitu mah sataun ge kuat puasa kos kitu sataun kuat batu ya Allah ya Rabb temenan ieu mah ngan sakadar mepelingan ya geus raho padahal besi poho puasa sunah mah ulah bingung-bingung maksudnya encan barang dahar mah oh kurang jam 9 encan ngadarna niat puasa na Senin Kamis urang lantaran buru-buru bae isuk-isuk ke pabrik di deuleu ye jam 7 jam 8 berangkat ka encan ngadarna naon poe Senin geus niat puasa beres masyaallah babari puasa sunah mah babari
urang ti penting niat puasa Rajab, niat kaula puasa isuk dina bulan Rajab sunnah. Puasa kejadian hari jam 11 lapar ngagoreng sangu apa puasa sunnah ieu lobatan nu ngaiyahkeun puasa sunnah geus kadituna asal geus ngaiyahkeun sunnah bae kadituna ge bakal loba iyah-iyahan lah kos kitu ieu lah kos kitu ieu henteu nganggap mutiara pan urang teh nu mantak hajum hebat ge nganggap aya jelema make batu cincin na teh ieu rubi tapi teu nganggap teu bagus ieu keur carita hiasan. Tapi aya jelema make batu sintetis menang meuli di mingguan 500 perak ngahutang tapi digosokan menganggapnya karena batu hebat wah ku batu disebut itu batu lah digosokan sintetis kaji aing mah resep pokoknya aing mah resep batu ieu warnana ieu masyaallah pan itu mah beureum sarua jeung bir pamajikan aing nanti aing kagagas nilai batu iya sarua jeung nilai bibir pamajikan aing emang aya keneh oh pugu ninggalkeun aing pamajikan nah iya tinggal bibirna we di dieu geus kagagas aing ieu tah jadi nganggap urang teh nganggap tah eta keur carita hiasan ku anggapan nu mantak wiridan ya urang wiridan urang teh wiridan hebat zikir tapi teu nganggap moal jadi wiridan sholawat tenganggap moal jadi wiridan lah sapira subhanallah tapi nganggap ka wiridan ieu maha suci Allah ieu mah pohara ieu mah jimat ieu mah wiridan ya Allah subhanallah nganggap ka wiridan eta moal kebal ka rasa geura tergantung anggapan sebenarnya nggih urang nu mantak teu hudang ti penting tahajud teu nganggap hebat kan nu mantak urang penting teu hudang haju tahajud teu nganggap hebat kan ka tahajud bener kan ngomong sia teu nganggap hebat atuh ya lamun nganggap hebat basa kumaha urang deuk apel ka pamajikan ka calon pamajikan beuh ngistrikan lagi 7 kali datang ke batur lamun aya nu ka dieu teh raheut hebat-hebatna seukeut eta kan nganggap urang teh nganggap tergantung anggapan jelema nu mantakna saupna hararebat norikohna hebat anggapanana hebat nganggapna tah ieu urang teh can bisa nganggap urang nu mantak ngaji teh hebat sapinah teh di mingguankeun kok jadi hebat anggapanana mutiara wajibnya no gede Fatul Wahab tapi tepati nganggap malena naona nganggap kita tergantung anggapan orang nah nu mantak urang lamun teu nganggap ka tahajud teu nganggap hebat atuh moal tahajud tapi lamun urang udang masyaallah beuh ti penting ieu seluruh wali-wali Allah hararuda solihin hararuda ngantinya howe aing bahkan sok nonton TV hudang penting nueaan hudang tarolol goblok dong ya kan anggapan orang iya malain kadinya bu para ahli Allah mah penting teh hararudang aing teh meureunana dihijikeun jeung ahli Allah batur mah nganggap tahajud teh hebat aing ge deuk nganggap tahajud teh hebat mulai urang kacai tiris tapi nganggap tahajud hebat perang urang jeung tiris masyaallah tunduh tahajud hebat kajeun aing di perangan kulantaran teu nganggap hebat ka tahajud tiris atuh henteu nya tunduh ngandahan SD lamun nganggap tahajud teh hebat moal tunduh atuh urang teh sarengan ge saparapat jam haju diajak apel awewena teh daekeun ka urang geulis anak jin atuh geulis anak jin urang mau tunduh ngarepan awe geulis
nganggap kurang teh iya ge sarua lamun urang nganggap dina bulan Rajab puasa Rajab teh hebat geus apapun yang terjadi henteu aing mah semua besi teu kaburu besi teh datang deui aing ka Rajab aing puasa bae cakolot gas mun puasa bae aing kumaha ge kudu dianggap hebat ge tuh cek nu ngora teh aing mumpung ngora kana gede keneh ye pengen pake puasa tuh cek pemuda keneh ye budak ngora anu geus bisa ibadah ka Gusti Allah ieu hebat aing geus mah budak leutik aing puasa lah mumpung leutik keneh aing belajar teu teu puasa kan kabeh ngomong mah dibuktina wallahu a'lam coba gengke we salasa asal keluar berarti imah bangun lele sore di kamar mah geus ngarokok goblok tuh budak aya nu nipu diri tolol iya puasa Rajab sunnah ngebersihan jangan ngebersihan nafsu urang mentak babada belajar zikir mah gampang disahabat bisa tapi guruna teu meunang anu teu mursyid bedana zikir thariqah mah kudu nu mursyid hese lain padu urang geus ijazah juga bisa rarasaan urang ngaijazahkeun ka batur teu sah cilaka ieu mah bahayana thariqah mah cilaka lantaran engke takabur asa aing jadi guru asa aing hebat batasanana kumaha batasanana geus bisa ngageserkeun nafsu mun neuleuh awewe urang ngerenyet keneh berarti masih jelema biasa lamun neuleuh dunia masih kene hayang urang masih kene biasa al qalbu lahul iqbal wal idbar qalbu eta ngabogaan madep jeung mundur badep ketika maksiat mundur ketika taat eta biasa qalbu urang teh mun menghadapi maksiat mah madep tapi menghadapi ibadah mundur eta aslina qalbu ketika ku urang diopen diurus nafsuna engke bakal dibalik madep ibadah embung maksiat sanggeus samadep kitu encan wajar jadi guru thariqah mah jadi guru encan sakitu geus madep kuari ka Allah tapi encan boga rasa encan tak kuari geus madep ka Allah maksiat geus embung dibalik nu tadi kuari mah iqbalna ka Allah idbar kana maksiat embung bae maksiat teh embung bae maksiat teh datang ka embung boga TV lain ku diharamkeun embung bae embung boga HP lain urusan haram embung bae lamun masih kene urusanna haram bakal jadi fitnah cara aspek jadi fitnah ieu mah henteu bae embung bae neuleuh awewe teh henteu capek neuleuh awewe teh urang embung neuleuh teh teu capek pan ari dina syariat mangke bakalna capek ai ku urang dideuleukeun ieu haram ai teu dideuleukeun ieu mubazir cak haji pudoli tah mah ceramah kos kitu aya mubaziran sagala nah lah ieu mah lain capek tapi masih kene masih diganjar lah berpaling diganjar ngan geus lewat tidinya lewat teu capek neuleuh awewe teh sakadeurna mah dideuleukeun berarti tersepi biasa bae Dalamkan dunia dibere geus teresep ku Allah, dibere teresep. Tak eta teh geus mulai teka harti kan sebab urangna raresep. Jeung encan pernah ngopenan. Nah, engke dibere teresep. Neule dunia tetes ijid. Mulai teh dibere rasa. Tet lamun geus dibere rasa eta karak menang jadi mursyid. Silakan ngagurukeun. Cirina aya 3 cirina nu mandak aya jelema ngaijazah ke zikir kan aya cirina. Nah siapa? Oh, encan kapanggih cirina. Temen aya minimal 3 ngan bali bejakeun nam. Minimal 3 aya cirina nu jadi teh ya. Kemun tatangkalan ge jadi sirungan kembangan buahan kan kadeuleu ku mata.
eta ge kadeuleung ge bakalna cirina si eta zikirna jadi iya A B C lamun encan budakna ijazahkeun zikir bari encan aya ciri jadina sasar bakal mementak zikir mah zikir tapi sasar lamun geus atas nama toriko kecuali zikir biasa mangga bae bebas sama zikir mah kumaha bagus kudu malah ngan lamun geus asup ka golongan toriko lain deui ke zikirna sebab eta mah urusanana ndek ninggalkeun 4 perkara hiji dunia 2 makhluk 3 nafsu 4 setan engke setan bisa kadeuleu ku ahli toriko setan bisa kadeuleu biasa ngarupa polisi ngarupa tentara ngarupa kiai ngarupa pedagang bahkan setan mah yajri majrodam ngahiji jeung ngaji pendi jadi bae rupa nanyana pada setan asup ka jero asup ka jero setan ya Allah ya Rabb geus ngarupa kiai setan teh kan kadeuleu engke mantap setan teh sieun ku ahli zikir mah kaluarnya keluar lompat sieun aya sieun mantap ditonjok ku Imam Syafi'i jet buta setan tondok ku Abi Yazid al-Bistami pecak setan nah nyahoan Sultan Abdul Qadir diome setan teh oh, ku Kangjeng Nabi mapan di talian setan teh di talian kapan? Dina Bukhari dina tihang setan di talian. Mun cek Kangjeng Nabi lamun teh sieun ngaleuwihan kitu Kangjeng Nabi Sulaiman, Kangjeng Nabi Sulaiman teh pan ngadoa. Moal aya anu ngaleuwihan kal cek Kangjeng Nabi moal dileupaskeun di setan teh di talian. Jadi kadeuleu setan teh. Nah, eta lamun geus jadi geus wajar jadi guru torikoh babari zikir mah ulah atas nama torikoh cika bertorikoh kudu aya ciri 3 minimal hiji diantara 3 nah ieu urang ngabersihan batin puasa ngabersihan nafsu puasa bulan Rajab tanggal hijina poe Salasa nah mulayan 27 cenah kuat kene liwatkeun 30 hiji 32 30 cenah kula mah deuk disambungkeun bae jeung Ramadan eueuh masalah tadi itu ngomong doang ieu aduh nah urang ke puasa tak ke bulan Rajab puasa ye urang di tengah imah lipet aya lontong aya gitu kan gorengan aya misal nu aya ieu mah atawa nu dagang aya duit boga eta perang ngaranna ta urang duit boga urangna hayang waduh capek orang puasa Masya Allah age keur leutik bayar rangginang cokot tah kadinya keuleuh puasa budak leutik mah kos kitu aya anu henteu di daharangan diambean sini aya geura magrib bae eta budak keur perang eta keur perang tah aya tukang angon mah pan lain nya nama tukang angon mah silem kadeuleuna mah silem orenganan lek beres tukang angon tah mah nipu diri nah ieu urang niat puasa babarengan poe Salasa Rajab sunnah supaya bersih nafsu urang batin urang Kangjeng Nabi dihiberkeun cek ngomong sompral mah di bulan Rajab atuh aing geus sugan bae hiber gitu kan oh menang ke kemunan Salasa Rebo Kamis buplak aya nu ragag di dipan pemajikan kaget kunaon Kak waduh Mi'raj teu kuat ragag kakak ieu waduh ya Allah ya Rabb nah
iya mangges mal nyaritakeun ganjaran ananya ganjaran naon ngaranna puasa no kahiji hari kadua hari aya ganjaran ngan kajen teh kudu dicaritakeun geus jangan sering ieu mah urang niatan ngazaman poe Salasa tanggal 1 Rajab anu keur teu head bagi laki-laki nu teu head maksudnya kieu berarti lamun engke poe Salasa teu puasa berarti naon tah DSS ji sia keur head emang itu bae goblok sia nyebut head ka aing teu puasa nah sakuat da urang tapi kan dan kekuatan orang nu Allah geus penta ka Allah ya Allah ya Rabb abdi teh dek ngabakti ka Gusti tanagana ti Gusti bere abdi kakuatan Gusti abdina nu Gusti kuat Gusti titah ka Gusti abdi rek ka Gusti hayang ridho Gusti melalui puasa Kiai salian ti puasa naon naon maca sholawat menangkeun 4.444 sapoena aduh cenah ge tetep kaburu ka mamana atuh emang sia mah ka mamana henteu sholawat henteu ulah sapoe atuh saminggu 4.444 asana cenah kieu bol kuat sabulan atuh 27 poe barengan ku sholawat 4.444 cenah loba teuing atuh kiai teh mah geus 444 asal loba teuing cenah 444 jadi cenah 44 ti asal cenah loba opat kampak ya nawar deui sia teh opak ye kampak ye katarang sia goblok ye dasar sia moal meureun tah baca sholawat ya eueuh anu leuwih hebat wiridan eta tibatan maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam je simpulna tanggal 1 Rajabna menurut hisab qotnya Sulam Munairen poe Salasa urangna ngalaksanakeun puasa 27 poe lamun kuat jeung sakuatna wiridna adalah maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pentingna ulah loba teuing sare sakitu we gua bacana kieu lamun penting teh sare beurang hees atuh tah ngaranna ojol waktu ojol waktu tah mah dendam ongkos urang puasa ieu kuari ai bukana teh teh manis aya teh pahit aya kopi aya susu aya eta mah ngaranna lain puasa dendam segala rupa aya tah ulah biasa we waya bukana biasa bae ulah sok segala aya 5 gelas incu datang ke awas jangan dekat-dekat ini punya kakek semua incu teu beunang datang incu sono ada emak lu sono mama lu sono ini mah punya kakek semua kakek segini kurang tolong sama emak bawain lagi satu lagi ya hei aki-aki goblok insyaallah kari datang ke Incu lagi ngadoakeun kapan matinya kakek ya hai pelit-pelit tak Incu datang ke didoakeun kapan matinya ya kita telu aja yuk Masya Allah. Nah, ialah bulan Rajab sakadar nepelingan supaya urang non gitu ngaran gairah. Horeganannya. Di mana tuh urang? Jamual henteu pasti menghadap ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau ghaban
kalbu wasaid Zain boga anjing lacak Ki Zaid dikencarkeun cek Ki Zaid hei Bopi kejar Kijang Bopi nyilek Kijang mobil apa Kijang kamu macam-macam aja aduh sia si Bopi kuat kan nyilek gitu aduh. Nah Bopi kejar dikejar ku jana Bismillahirrahmanirrahim ayo hilang tidak penglihatan karena mengejar Kijang untuk diterkam geus sajam bae 2 jam 3 jam keneh bae je isi Bopi ke mana ya ganti ngaran bae ku kitu si Pepen je jadi karari ya si Bopi Masuna kurang giat amat di budak balik ya kudu ganti ngaran kan dukun makan kos gitu asal gering bae ganti ngaran atuh dagang teu maju-maju ganti ngaran puru kurang modal endahan ngaran jadi sasaran tolol da dukunnya aduh kenapa ini aduh saya dagang nggak maju-maju katanya woi matu harus ganti nama cek dukun ganti ngaran kerisa ngaran aya ngaran kula ieu adalah kerti bapak mah alhamdulillah Marta oh nya Marta sia ngaran kulantaran ieu dagang sia haju teu hebat mundur bae ganti Bakrun atuh ganti Bakrun Masya Allah kuliah kuari dagangna alhamdulillah maju dagang martabak ngan geringan bae jadi kuari geringan bae datang deui ka dukun ikeur ieu mah ngaran Marta dagang teh mundur bae barang ganti ngaran Bakrun tah kuari kurang mang Bakrun dagang martabak maju ngan geringan bae hitung-hitung dah hijikeun jadi kunaon martabak Bakrun jadi kuari ngaranna martabak alhamdulillah dagang na maju dagang martabak gering nanteu ngan moal kebal pae tah dukun ka pagaweanana sial tah dukun Iba Bopi nah kejar set 2 jam 3 jam 4 jam encan aya kene bae dah kemana ieu si Bopi eueuh ya ot atuh Ki Zaid tandang kaleuweung dula deuleu barang kapanggih-panggih sore aya Kijangna geus pae deui ja ieu oregana pae Kijangna tah ikan jadi masalah andai kata aya anjing pelacak ku Ki Zaid dikencarkeun titah moro Kijang aiheg ieu anjingna eueuh Kijangna ge eueuh walau gobaan hul kalbu lamun anjing tukang moro nu dikencarkeun ku Ki Zaid eueuh teh jeung kijang mah eueuh 5 jam 6 jam eueuh sampai ka sore eueuh bae barang diteang teh kaleuweung kapanggih summa wajadahu mayitan kapanggih kijangna pae tak ieu statusna haram apa halal lain dibawa ku anjing kan ai moro mah benang dibawa kan dijingjing baik hirup atau pae dibawa itu diseret dibawa anjingna balik ku urang diteang kaleuweung aya kijangna ngan pae
status haram apa halal. Masya Allah karim tuh. Walau zabanul kalbu wasyait lamun ti pandangan mata ki Zaid anjing jeung kijangna sebagai borwanana aya cuma wajadahu maitan kapanggih teh paeh si kijang nu diborona aruma hukumna haram sebab aya kemungkinan hiji nu mandak diharamkeun teh aya kemungkinan mungkin paehna lain ku anjing boroan hiji aya kemungkinan penuh sejen tambah paeh. Nomor kedua ya kemungkinan teh ieu bisa bae ngadu jeung anjing kemudian bisa kadatangan deui ku hewan-hewan anu sejen atawa mantas ngadu jeung anjing diboro boga kekuatan nyana hajinya na lumpat nabrak tangkal kayu berarti paehna ku sebab nabrak tangkal kayu sababaraha kemungkinan geus kulantaran aya sababaraha kemungkinan geus diputus haram hukumna beres geus ulah hese haram lamun aya pasalaki leungit pamajikan biasana salaki teh balik ai ieu mah 3 poe teu balik ieu kan pelacak sarua bae ieu kudu diperhitungkeun ieu teu balik 3 poe ka mana ieu sing hade ieu tah ai lalaki onam teu balik teh wajar salaki teu balik ka imah sapoe 2 poe 3 poe wajar ieu mah awewe salakina nungguan di imahnya nana balik nah sapoe 2 poe 3 poe tah ieu kan kudu dilacak ieu aya sababaraha kemungkinan waduh awewe teu balik masyaallah taliti ternyata horenganan bener nyana pernah main di hotel atau dibawa nyana teh kitu ku cocodo dan lain-lain sebagainya eta tinggal diperhitungkeun tah lamun anu leungit eta teh kudu diperhitungkeun sebab ieu hewan boroan leungit aya sababaraha kaihtimalan kemungkinan nu jelas haram eta lamun memeh diterkam diraheutan wa in jaraha wa goba lamun teh ama anjing dilepaskeun titah moro kemudian anjing tersebut lepas saja moro begitu moro menerkam sanggeusna menerkam geus kanyawan terkamanana mah tapi haju kuari leungit sajam 2 jam 3 jam 4 jam 5 jam sore kurang ditean dari itu summa wajadahum maitan barang kapanggih tetep paeh statusna tetep bae harum haram fil azhar nurutkeun kaul azhar sebab sarua eta ge sanajan geus diterkam lantaran teu langsung dibawa ieu aya sababaraha kemungkinan anu kaluar ti aturan boboroan anak itu diihtimalkeun dipanteskeun kana paehna lain hasil daripada boroan mantap hukumna haram Sunan Abi Daud wa garihi biturukin hasanah
hadis Adi bin Hatim gola kutu ya Rasulullah cek hiji sahabat Kangjeng Rasul inna ahlu sayyidin abdi mah tukang moro pada melan abdi teh moro di leuweung wa idza ahadana yarmi sayd fayajibu anhu lailatayn wassalas salah saiji di antara kami teh aya nu moro ka leuweung haju leungit boroanana anjing boro-morona 2 peting sampai 3 peting leungit we paya jidu maitan barang kapanggih pae aya nu diborona kumaha eta ya Rasulullah nya kumaha eta teh cek Kangjeng Rasul idza wajadta fihi athara sahmika wa lam yakun atharu sab'in wa alimta anna sahmaka qatalahu fakul di mana kapanggih hewan pas urut panah mun dipanah teh eueuh tanda-tanda anu sejen nyaho anjeun teh bahwa ieu paehna teh ku panah silakeun tah mah tetapi ketika aya tanda-tanda urut nu sejena jeung lamun diboro ku anjing aya kemungkinan paehna lantaran leungit sapeuting 2 peuting lain ku anjing eta mah cek Kangjeng Nabi kudu diperhatikeun sebab eta henteu asli. Nah jadi lamun memang ieu asli oh salah tapi lamun teu asli ulah mantap fikih ijtihad geus bae lamun ngencarkeun anjing pake moro haju leungit anjing paranti morona lacakna jeung boroanana leungit datang sore atawa sapeting atawa 2 peting atawa 3 peting kapanggih paeh geus haram sebab lah aya sabaraha kemungkinan paslun wallahu a'lam bissawab.